Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangbarna ayeuna anu bade mangdongengkeun kangge mitra sadaya, mangga atuh nyangakeun carita anu bade digarap ku mangbarna teh Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Lembur dungus teh pernahna di pasisian, di lamping pasir ditutugan Gunung Sangkar. Lembur singkur nu jauh ka batur, anggang ka kota. Tapi najan lemburna leutik ari eusina mah gegek. Laneuheun lembur dungus ngampar pasawahan, dibelah ku hiji walungan anu pungkal pengkol. Caina ngagulidag herang, batu taringgul caina curcor ka sawah, dipake nyanyian pare. Urang dinya bertah tumanina, lantaran tanahna subur, loba tatangkalan nu ngahasilkeun bubuahan. Palawija atuh teu kurang, pare subur lamun panen teh aruntung. Di eta lemur aya hiji jajaka anu geus ligar, umurna teh geus liwati 30 taun. Lain can hayangeun kawin, tapi jauh jodoh hese neangan pibatureun hirup. Pangna kitu eta jajaka anu ngaran Jalil teh salian ti goreng lampah ditamah ku goreng rupa deui. Atuh teu matak aneh, mun loba anu cua, loba anu ngewa da goreng rupa oge adi kalakuan hade mah teu burung we dipikaresep. Ieu mah da notorogan keur goreng lampah teh rupana oge kurang hade deui. Pangna kitu eta jajaka anu ngaran Jalil teh salian ti goreng lampah ditambah ku goreng rupa deui atuh teu matak aneh mun loba anu cua loba anu ngewa. Tapi najan bari jeung kitu kahayang jeung cita-cita mah dasarua jeung batur, hayang ngawangun rumah tangga sakumaha ilaharna, hayang hirup ngalaman bagja laki rabi kawas batur. Malah ku kolotna oge geus hayo we dijujurung, sinaneangan pibatureun hirup ngan orok kaya teu gampang. Kocap dina hiji mangsa, harita teh pasosore kira wanci tunggang gunung. Jalil geus sagedangdan, make calana anu pang alus, baju milih anu necis. Nyisiran ge sababaraha kali, sedot deui, minyakna meuni lamokot bubuhan minyak cap dengkak teh. Bari nyisiran teh make jeung ngaheot sagala rupa, pipina kemong, bibirna monyong. Saeus sagedangdan, terus bebeja ka indungna yen rek ulin ka babaturanan. Jirut turun bari dangdak dengdek, aksina keur mani gumase. Sageui si Ijot teu bogohkeun atuh aing sakieu ganangna. Tapi ulah langsung ka imah si Ijot atuh bisi reuaseun aing rek nepungan heula si Anan atuh. Bageakeun deweknan. Gandeang Jalil lempang beungeutna dangah keupatna meninga keblai. Malah bari heheotan laguna Borondong Garing. Nu lempang dijajabkeun ku angin leutik nu ngahiliwir. Manuk recet disarada sakapeung kadenge sora embe ngaberele. Teu kacatur di jalana, jog anyog ka hiji imah anu pernahna teh dihisi lemur, rada misah ti batur, imahna mah imah basajan. Keur leutik teh bilikna oge geus marolongo deui. Golodogna awut-awutan can kaburu diomehan. Masnan atuh. Jalil gera-gero ka sobatna anu ngaran Mas. Sobat dalit ti bubudak. Ngan si Masnan anu daekeun sosobatan jeung Jalil teh bubuhan adatna rada sarua. Weuh anu nemalan ti imah teh. Tapi torojol awewe tengah tubuh datang ti pipir imah, bari ngajingjing sapu nyere. Parang nenyo Jalil datang. Rek kamana Jang Jalil? Kamana si Asnan wi? Lah balik nanya, bari nulak canggeng Jalil teh. Omong nama rek ka sawah, da mawa urek jig we susul ka itu.
Leos si awewe teh ngaleos ini tepati merosea ka Jalil teh da tiresepeun. Jalil garo-garo teu ateu terus ngarenghap bari ngegel bibir geus kitu Leos ini bari ngagereneng ngomong sorangan. Raku atuh menang dangdan kudu los-los ka sawah nyaman atuh kumaha lamun ti soledak atuh meureun calana anu sakieu luisna teh kotor kuletak atuh mangkaning ieu teh calana koyona atuh tapi mun teu tepung jeung si Asnan ti iseun aing atuh kitu nate bari terus ngingkig ngajugjug ka sisi sawah teu lila antarana teu lila oge geus tepi reg eureun ngajengjen dina galeng panona mencorong ka tengah sawah nu parena keur sumedeng hejo dauna aroyag katebak ku angin leutik. Kamana si Anan atuh nah bener keur ngurek kitu ceuk Jalil bari terus luak liuk tapi Masnan can kaciri da puguh sawah teh loba anu legok kahalangan ku gawir jeung tangkal buah anu ngarunggunuk sageus ngahuleng rada lila kapaksa Jalil teh lempang mapai galengan sawah lempangna ati-atina keur dasieun labuh reg eureun hanapeun tangkal buah panona rarat reret nahan Masnan atuh cenah bari teu oleh luak liuk pucung hul aya nu nangtung ti pojok kotakan anu rada lega oreng si Masnan sobat Jalil mimitina mah molotot tapi barang geus sidik datang teh sobatna ini Kang Jalil rek mana geus ginding Kang Masnan mencorong ka Jalil dengan katuhu nyakelan urek dieu nan dieu atuh Jalil gugupai si Masnan teu talangke najan keresep ngurek oge kapaksa nyampeurkeun jok tepung terus diuk dina galeng kamana ieu Kang ka Nyi Ijot deui si Masnan bangun anu geus ngarti tak nyebut-nyebut deui si Ijot atuh akang sok nyeri hate atuh si eta mah nampik teh manisa pajodogan atuh mani teu euleum-euleum nyebut si Cakung gak akang teh cek Jalil bari nulak cangkeng wah lah dipake nyeri hate Kang awewe mah biasa eta mah nguji kata bahan akang da hatena mah bogoheun eta teh bogoheun beda tina rinatna beda tina panona Kang Jalil teh atuh sakitu gandangna si Masnan ngacungkeun jempol muji bari ngadelek jero hatena mah manehna ge moyo nya bener dewek teh gandangna piraku teh karasa ku akang kieu mah najan geus kolot ge pada ngajenan keneh aduh sabab turunan juragan kuwu aduh nu baheula teh ngabedah ieu lembur aduh piraku batur teh serab aduh kuring mah boro-boro payung butut Kang dudukuy ge teu boga ye dudukuy samak hiji ge geus rawing ari sia kunaon diajak ngobrol teh sanyanya betlos-los kana payung jeung dudukuy sia mancan ngasaan kudu bisenal meureun nya Jalil nya pokona mah ulah sok ngagulkeun payung butut Kang sabab ayeuna mah payung teh aralus arerang malah gagangna ge Kang tina beusi tapi ka butut ge alus we capek adunan teu ngarti deka ka dieu sing deukeut atuh dewek aya picaritaeun atuh kira aku sakieu kurang deukeut atuh aya naon atuh Kang ayeuna mah dek teh moal kasih Ijot atunan rek saha maneh apal ka anakna Bandar Muning atuh oh Nyi Mumun anu socana cureleuk tah heueuh deuleu eta aduh anu lempangna ngalenghoy lir macan teunangan bener deuleu geuning maneh nyaho adunan siapa dulu bapaknya nyawai kuring makang bagus tak eta sobat akang syukur adi wawuh mah ya wawuh lah anu irungna sopak lodong anu beuteungna budayut Jalil bengong panona molohok sungutna molongo teu ngomong nah kalah bengong Kang sia ngomong teh teu beneran atuh da anak Bandar Muning mah beuteungna teu dayut deuleu ceuk saha teu dayut pan buntutna ge mani Kang sarekana taneuh kamari Kang urang Ciwalun ditawar 1 juta saraki teh ari sia muning eta mah deuleu si Masnan seuri mani pitingkelan seurina teh barakatak ngagak-gak seuri sorang ari Jalil gogodeg panona molotot tapi teu katutuluyan amek kalah pok ngomong deui ari
Ya jangan maneh mah nan Kadewek dengan ngaeureyan. bae atuh awas ya dipecat ku dewek moal dibaturan ulin deui moal dibere rokok moal dibere dupegan moal dibere lauk emas atuh Jalil bari semu baeud. Angape atuh Kang intermeso Kang lah. Ulah dianggo emutan sakitu mah. Hirup teh ulah sok serius teuing Kang. Bisi karius kalem we Kang. Ulah sok rusuh matak tara bener. Hampura we sakitu mah ocokon eta mah. nan ulah banyol ayeuna mah euy akang teh keur bingung ye kamari inung akang geus nanyakeun deui wae atuh agarkeun terek iraha kawin cenah mak teh geus hayang ngais incu bisi emak paeh manten tah kitu ceuk emak teh nan Oh, hayang buru-buru ngawikeun. Halus eta teh Kang. Heueuh bener. Umur akang teh geus meujeuhna. Panghala aya, harta teu kurang. Pokona mah syarat aya, sorot aya, sisir aya. Hehehe. Naon deui lah. naon sia sisir Apan nu hayang kawin mah kudu nyumponan 3 syarat. Kahiji syarat, kadua sorot, katilu sisir. ah sia tah bener nan geus lengkep perasaan mah euy Malah bisi hayang mas kawin ku gunung oge. boga dewek mah atuh tuh Gunung Pangarih ngajegir keneh atuh ayeuna mah gunung ge payu euy bisa dikecerkeun ka was oncom atuh Kumaha tuh Kang? Kuring mah keur ngurak ieu, teu boga deungeun sangu. Anyang kamojang kikieuan. Cek si Masnan bari ngiwir-ngiwir bajuna. Nu memangna kalotor jeung bau hanyir. kieu atuh nan ayeuna maneh balik heula atuh mami babarsih disalin ku pakaian anu pantes atuh ngan ulah ginding teuing bisi panglayar jadi panglayur atuh kumamun kabogoh dewek bogoheun ka maneh pancilaka 12 jadi wayahna we nu basa jandang dan teh euy keun bae teu nyisiran oge maneh mah pokona asal bersih atuh Agus kitu gancang tepungan dewek di parapatan urang init ka imahna Bandar Muning tea eta lah mang naon geuning pokok deui tapi da geus wawuh jeung dewek oge kungsi meuli emme ka bapa manehna teh bogaeun anak 2 atuh lalaki hiji leutik keneh awewe hiji atuh geus sawawa asana mamun kawin jeung dewek nurug cupu atuh Cek Jalil bari gumasep. Sakitu goreng patu teh sok muji maneh. Ya, siapa dulu bapaknya? Kasep atuh Kang. Hei, sakitu menterengna. Bener lah, nurub lukut Kang. Nurub cukup cek si Masnan bari nyereng. Dina hatena mah ngajebian sabab boro-boro nurub cupu. Asal ieu we nu aya. Tapi moyo kawasi ijot kitu nan. Pan si ijot mah kadewek teh nyebutna ge cakung atuh euy. Si Ijot mah bodoh Kang. Ulah dipake pikiran cek kuring oge ulah lah. Sabab akang teh lamun dibandingkeun jeung cakung mah kasep Kang. Omongan maneh teh akur jeung omongan emak atuh nan. Sabab ceuk emak oge dewek teh kasep atuh. Da bener, kasep leuwih ti cakung atuh Kang. Bagus nan. Tah ayeuna ulah loba omong, jigera balik gancang mani, soal dengan sangu dewek tanggung jawab. Isukan ngecerik di balong dewek atuh rek sakumaha atuh moal aya nu nyare atuh Balong nu mana Kang? nya balong anu panjang teh deuleu walungan Citebus deuleu Cek Jalil bari seuri si Masnan ge seuri tapi teu loba mikir atoh we diajak ulin ku Jalil teh da memang baladna Sareng ngoretkeun menta naon-naon oge asal di manehna nyampak aya. Sabab ngan manehna sorangan anu layut jeung Jalil teh nu sejen mah harbung. Mitra kaum dangu gancangna bral si Masnan teh balik heula ka imah. Hari Jalil megat di parapatan. Panon poe beuki hanap harita teh. Tongeret geus reang di sarada patemalan jeung batur.
atau manuk recet di sarada angin letik ngahiliwir. Heuleut sawatara waktu si Masnan geus amprok deui jeung Jalil. Duanana laleumpang kalayan tenang mapai jalan satapak ngajugjug ka imah Bandar Muning teh. Eta Bandar teh memang boga anak awewe nu geus awawa. Sarta lengoh keneh can aya anu nyiriam. Jalil kacida gerahna paromana bear marah mai. Sorot panon cahayaan atuh kulit beungeut anu karadak teu kaciri ti kasieun. Irung nu namru teu matak sieun deui ari keur bungah mah. Mun seug pareng amek beungeutna anu pikasieun teh beuki matak sieun. Jaba barangasan deui haok polotot wae gawena teh. Teu kaop kasigeung saeutik sok tuluy murang maring. Sajeroning leumpang teh Jalil jeung si Masnan galecok ngobrol. Sakapeung mah ting cakakak seuri bangun galumirana. Komo Jalil mah meni asarek pangantenan. Leumpang oge pasang aksi. Mun dewek laksana jadi minantu Bandar Muning atuh maneh rek dibere muning syarakit atuh. Bunga sia nampik pangasih. Doraka deuleu nampik pangasih jeung tibatan dibere muning sakit malah mending hayam jago anu sehat we uing mah resep ngadu Kang. Belat balagug jeung kabina-bina syarakit teh lain muning garering tapi dua alias aja lo bolo sia mah. Jalil bari buncelik. Oh rek mere muning dua. Aduh insyaallah ditampi ku asta kalih Kang. Atur nuhun ah. Kitu aduh kudu narima ari kana kanya dewek. Maneh teh geus lilah sosobatan jeung dewek aduh. Iraku teu daek narima. Sabaraha taun umur manehnan? Uing mah ora keneh Kang. Ngajeuna kawin umur uing karek nincak 17 tahun. Hayang kawin teh kewe lamun geus 11 tahun lah. Boga anak mah loba-loba 2 saja cukup. Kitu tah cek Pak RT oge. Bener satojo atuh. Tapi ari akang kacirina ora keneh nan. Atunya puguh ngora mah Kang. Pokona mah jiga umur 15 tahunan. Wah, nu bener nan. Ora keneh nya. Ora atuh dah. Jalil seuri. Ini atoh disebut ngora keneh teh. Padahal mah maju ka kolot sasat geus ligar. Komamun make dasi mah Kang. Wah, cek sahawe umur 30 tahun. Pokona mah jiga budak kamari sore Kang. Cek si Masnan dituluykeun dina hatena mah balagug cenah jiga budak bolon. Cek hatena si Masnan. Mitra kaum dangu Jalil asa dipuji liang irungna beuki kemung. Gede hate asa gagah tambah gaya leumpangna menidang. Untuk kagok mah nulak cangkeng ya yang dina kele. Panon poe teu kanyahoan geus teu temung. Nyumput katukangeun gunung nu parentul. Tongeret rame reang patemalan jeung batur. Manuk-manuk ting alabring bari recet di sarada komo piit mah saabrulan teh maning 100. Ngan manuk kacamata nu eueuh teh lantaran ayeuna mah pada ngarukut manuk kacamata teh. Akhirna berai cahaya layu Jalil jeung si Masnan anyog kanu dijugjug. Rageureun hanapeun tangka kalapa diuk dina batu sisi jalan. Si Masnan alagag euleugeg nempoan kaburuan imah susuganan nyimojang aya keur ngalayung. Nan ilikan heula ku maneh atuh jig mun geus puguh aya akang bejaan atuh. Ke cepet keneh tukang lah. Ya kesang ning ucur kieu ye. Bae atuh. Pantes panglayar mah mun akang kudu sager atuh sabab bisi si geulis baueun atuh. Kayak laguan tuh di dinya. Leo si Masnan teh init nyalingker ka pipireun imah teh ya. Ketayapan jiga bangsat. Ari janela geus narutuk da puguh geus burit. Malah mah di tengah imah geus nyeungeut damar. Ari si Masnan nguliwed ka tukang. Gok jeung budak lalaki kira-kira umur 11 tahun. Masnan teh seuri terus gugupay. Ya naon Kang? Budak bari nyampeurkeun. Tarik teuing era ari Ceha aya. Pada ka Ceha aya di jero keur salat. Salat. Salat naon wayah kieu? Akang mah ya salat magrib atuh Kang. Oh ojang, tapi geuning ojang mah teu salat. Lain henteu tapi acan keur ngampihkeun hayam tuh si renge rada lingas Kang. Akang butuh salat mah.
Si budak bari malik rek ngaleos ini gancang di halangan ku Masnan. Kela jang, kela. Ya, tadi kira bejakeun ka Cieu Eha rek aya tamu kitu nya. Kel mun geus rada poek. Akang rek kaketrok kana panto. Ya, kudu geus siap. Ari emak jeung bapak ya. Kaglah, bapak jeung emak ge da araya. Bagus jang. Engke ku akang di persennya. Kenaon ari bapak jang? Keur ngasah bedog. Hah, ngasa bedog. Moalnya wayak ieu ngasa bedog. Da bapak mah bener muning. Isukan rek iang ka kota bisi muning mopo di jalan. Sok dipencit di perjalanan. Mamatak bedogna teh kudu seukeut. Oh, sugan teh rek mencit. Saya mah. Akang mangabodor. Cek budak bari ngaleos. Rek nulikeun hanca pagawean. Ari si Masnan ngajanteng di pipir imah. Soragaang jeung jangkrik reang di sarada kaayaan teh geus reup-reupan. Leungit napuk kana beungeut kadenge pating haneong tapi si Masnan teu aral. Bunga we nu aya. Lantaran Nyi Eha aya di imah cenah. Nyeh seuri sorangan terus ngaleos nyampeurkeun deui ka Jalil. Kumaha atunan? Jalil sanggeus si Masnan aya hareupeunana. Sip Kang lah, sip. Kumaha saran sia? Nyi Eha aya di imah ka ayeuna teh keur salat heula. Pokona mah tenang Kang. Geus ngemplong jalan mah ngabulungbung kari nyorang. Siap-siap we teh ayeuna. Geura jajampean asihan geura wejang, jang jawokan geura baca. Sip pokona mah. Si Masnan alangah eleng. Atunya puguh Jalil oge bunga. Sorot panon cahaya anjung nangtung bari mamener kerah baju. Terus ngusapan kumis anu carang. Poho meresan buuk nu ipis cuwiwis. Bakatku ipis jika nate benang dibilang. Kulit sirah teh taremong buukna semu beureum. Bagus nan, bagus. Kapake si lain nan. Mun dewek jadi raja, maneh jadi patihna. Mun dewek jadi lurah, maneh jadi juru tulisna. Atuh, mun dewek jadi kapala, maneh jadi buntutna. Atuh, mun akang kawin, maneh hees. Atuh, licik akang mah. Tak loba omong kamana bapana. Atuh, aya, naon atuh. Ngasa bedog, ngasa bedog. Jalil molotot. Jantung naratu kaget ngadenge kitu mah. Sok sieun rek mencit manehna. Kapan bapak Nyi Eha mah banar muning kudu boga bedog seukeut isukan rek iang ka kota cenah. Oh, sugan teh atuh. Si Masnan seuri terus nulak cangkeng bari ngadagoan poe. Duanana ngajanteng di sisi jalan. Ditapuk reungit ge teu ieuh arah. Ari langit mimiti hideung poek mani merdong can aya bentang anu temo. Nya akhirna reupeuting. Hayu Jeuhnya atuh. Jalil geus teu sabar. Nya hayu pokona masih lah pasti tepung jeung Nyi Eha. Tong sasasi sia teteh itu. Heueuh poho Kang teh Eha. Bral duanana leumpang. Palaunan kawas anu loba kasieun. Jalil lempang ti heula dituturkeun ku si Masna. Ngadeuketan kana golodog imah anu ngalemeng hideung da geus poek. Jadila oge geus tepi reg duanana eureun. Silih leret, silih toel, rek uluk salam teh paanel-anel. Tapi akhirna si Masnan ngelehan. Rumasakeun jadi ganek meureun. Kalacat kana golodog terus kaketrok kana panto. Bari pupuntenan kitu na teh. Saha? Cek di jero kadenge sora awewe. Abdi 3 dungu setengah. Cek Masnan, ari Jalil meni teu geunah cicing jajantungna mani ratu. Keur kitu kadenge sada anu leumpang muru katepas brai panto hareup teh muka. Lol aya awewe geus tengah tuwuh. Terus nanya, Geuning aya tamu. Mangga kalebet. bade rengguhor mah. Mangga gan. Duduk dupi teh aya ieu sumuhun. Si Masnan gugup da eta sugan teh anu muka panto rek langsung Nyi Eha. Ripek teh bet inungna puguh we rada reuwas. Reka Eha aya. Mangga atuh kalebet. Mangga gan. Si Masnan jeung Jalil arungah ting boyong kod bangun ajri gek dariuk dina kursi anu dicaangan ku lantera. Inung Nyi Eha ngoloyong ka jero bari maling reret ka Jalil. Rada ngeureeceum. Ditepas teh jempling si Masnan jeung Jalil teu daekeun ngaromong diuk ge asa teu napa. Ya jantung ratu teu sabar hayang geura tepung jeung Nyi Eha.
rada kebel pribumi teh teu daek bijil kalekedna keur kalah kadenge sora bapana we ngadehem. Bujur Jalil ngarempod inget keur ngasah bedog di luar gandeng ku sora gaang jeung jangkrik. Dina kaayaan kitu Jalil kunyam-kunyem jiga anu keur babacaan teuing ngabejang-jang jawokan nahaon. Da teu kadenge ari masnan ngeluk tungkul teu loba pamohlah. Kira-kira saparapat jam kadenge aya nu leumpang dina palupuh. Rada ngarekot Jalil jeung masnan curing hak melong ka lawang tengah. Tapi teu daek jol katepas eueuh anu datang jigana manyiha teh keur badami jeung indungna dumeh tadi geus kareret ku indungna nu datang teh Jalil. Aduh nakabal-kabal teuing atuh cek Jalil semu ngaharewos ka si masna. Sabar Kang keur dangdan heula ngeureun nya kitu. Jep jempe deui tekung silila jol teh bapana datang make sarung beureum baju kampret hideung awakna teh wabeg sembada kumisna kanal make iket geek diuk gigireun masnan atuh mani murungkut masnan teh teu daekeun ngomong. Jalil ngeluk ke tungkul sarua pada gempeur sieuneun ku bapanya. Bandar Muning teh ngaranna Bah Janta kada barang asan atuman ngagugulung Muning malah cek beja mah Muning jalu anu kungsi ngamuk oge ku Bah Janta mah taluk tapi kana muru ok atuh Bah Janta teh nanya naon jang onok nanyana teh si masnan jeung Jalil carengkat duanana silih reret silih pelong panel-anel deui bae tapi akhirna masnan ngelehan deui pok ngomong rada kasima. Sumuhun hapunten Abah ieu abdi sareng Kang Jajal Jalil bade sumuhun. Duh siku Jalil kana cangkeng masnan satuju meureunda ngomongna teu bener ku Bah Janta karere tapi api-api teu nempo kalah terus nyot padudan bari meletet. Sumuhun bade naon jang nah siga anu gugup nu bener ngomong mah da Abah ge jelema buta hoya naon ujang teh sabenerna cek Bah Janta bari melong kasih masna. Sumuhun abdi teh nganter Kang Jali-Jali Kang Jalil anu maksudna sumuhun nganter Kang Jalil gitu tah sumuhun nganter aduh hidup si ku Jalil ngabadug deui ka si masnan atuh masnan teh rada reuwas teu ngarti kana maksud Jalil jeung ngomongna kalah kabeu kitu puguh teu mata kaharti. Sadea ujang teh abdi pun masnan Abah anak Suhinda nya sumuhun Abah laras teu lepat eta saha Bah Janta nu nyuk ka Jalil nu ditunjuk ngaradak ratug jajantu piatoh ditanya ku pribumi tapi nu ngajawabna si masnan ieu teh Kang Kang Jalil dunungan abdi. Oh ngadunungan ujang teh alus atuh ari kitu mah keke ieu teh mun teu salah mah incu aki kasam teh nya cek Bah Janta ka Jalil atuh mani curing hak Jalil teh sumuhun Abah kan abdi teh turunan mamaku hormat pun Jalil anu kacalah atuh mitra mani reueus jadi incu aki kasam teh teu nyaho batur rumah ngewa. Bah Janta ge seri koneng katara sorot panona semungoa. Oh mamaku nu ngajual tanah bengkok teh nya kemeg Jalil ngarenyag hatena rada ngarentet ku Bah Janta kabaca yen Jalil reuwaseun. Abah ge wawuh atuh ka mamaku hormat mah malah jeung Abah mah galonaker lir gula jeung lahang. Nalika mamaku hormat jumeneng keneh teh bapana Abah jadi ulu-ulu Abah sok mantuan. Jalil regreg deui hatena. Lares atuh Abah dapun bapak oge sok nyaurkeun atuh yen Abah teh tilas ponggawa desa anu kawentar saurna. Naon atuh Abah? Abdi oge incuna Aki Kasam atuh. Ari Aki Kasam apan putra kadeheusna mamaku hormat. Pun uyut mamaku teh. Kitu atuh Abah.
Bah janda mesem. Hate nama ngajebian, tapi teu ditemongkeun da ngajenan kasemah. Bah janta diukna ngadayagdag suruput ngenyot padudan. Haseupna ngebul kaluhur. Si Masnan jeung Jalil silih reret. Asa karagok jadina teh. Hayang tepung jeung Nyi Eha nu datang kalah bapana. Nyi Eha nama teu elok teu moal teu sora-sorana acan. Hai, aya naon ujang diaduh? Cek bah janta akhirna mah nanya ka Masnan. Oh, nuhun abah, enggal ditaros. Nu mawi kieu, saresna mah abdi teh gaduh muning jalu. Hoyong hotong, hoyong pajeng bah. Oh, rek ngajual muning usaha. Bah janta heran. Sababnya heun si Masnan mah teu bogaeun muning. Da bapana miskin. Gaduh abah. Nanging sanes nu abdi ieu. Nunjuk ku jempol ka Jalil. Nu ditunjuk mangut bari nyerenge. Samarukna muning anu Jalil. Padahal maksud Masnan mah muningna teh Jalil. Alah bah janta ge kitu ngomongna. Oh, kutan deh. Muning ieu. Cenah bari nunjuk ka Jalil. Ari Jalil kalah ungeuk deui sakitu disebut muning teh. Sumuhun ieu bah. Wah. Boro-boro meuli jang dibere ge abah mah teu hayang. Moal aya araheunana beg-beg geura ditilik tina didagingeun asa rarang daging. Ditilik tina tanagana, wah moal aya tanagaan anu kieu mah. Sina ngolah sawah saceger ge namru jigana. Pokona mah teu bogoh teu hayang meuli muning kieu mah. Yang teu hayang. Bah janta ngadayagdag deui terus ngenyot padudan kawas tadi. Masnan ngahuleng ari Jalil kerung. Abah, nah tos tarang muningna kitu. Ih, nyabuguh ujang. Nyaho abah oge, nyaho pisan. Abah teh pikiraneun. Yo, sakabeh muning nu aya di lemur dungus. Apal abah mah. Nyaho kabuyut-buyutna. Oh, mau karunayanana mah. Pokona muning deh goreng. Teu kapilih ku abah mah. Nya, sawios atuh. Hari muningna teu kaanggo mah bah. Keun ka payuna. Manawi aya anu sae atuh. Aya anu kapilih ku abah. Ku abdi bade diical mirah ka abah mah. Gitu. Asal eta we lah taeun bah. Naon jang? Henteu bah. Enes kitu sumuhun maksud teh dupi Eha angkat ka mana abah? Cek Jalil ngomongna teu puguh ari jelok teh nanyakeun Eha. Bah janta seuri dina hatena. Da tita tadi ge geus kajudi bakal kadinya losna. Ngan teu dibenyer beaskeun da teu kudu kitu. Bah janta lain kolot sakatiga tangtu apal kana sifat Jalil. Nu geus jadi sabibir hiji. Geus loba kolot-kolot anu kuciwa alatan anakna dihina ku Jalil. Ayeuna bet datang ka manehna puguh we ti barang datang oge geus waspada. Uleuh ujang teh arek ka Eha. Henteu atuh abah. Naroskeun wungkul atuh. Nya ketang hoyong tepang sareng teh Eha abah. Cek si Masnan. Aduh, hanya kal jang. Dia teh si Eha dititahkan ini na. Karek jig bisa nesuan yang moal aya tamu atuh. Eta nini teh nyeri cangkeng cenah maklum geus kolot. Jalil ngahuleng. Hatena bagegel hanas geus kenal peuting eta bakal tepung jeung Eha.
Ari pek tebet kitu jadi. Jalil ngeluk tungkul teu ngomong deui. Masnan ge miluhan nyelu lantaran menang hese capek teh henteu kapake. Wanana ngaharulang teu aya anu ngomong deui. Ari Bahjanta lain teu nyaho. Kan api-api we da tia tadi oge sanyana mah geus surti kana maksud anu duaan teh. Kumaha Kang? Nya ari muningna teu kaanggo mah. Urang wangsul wae atunan. Sumuhun Bah. Da geuning muning teh sakitu ayana rupina bade permios we. Cek Masnan bari terus cengkat. Cong munyungan. Bahjanta seuri bari nampanan anu munyungan. Geus kitu majrut Jalil jeung si Masnan turun. Bari mawa hate anu kuciwa. Lantaran teu bisa tepung jeung Nyi Eha. Brug panto ditutupkeun kadenge Bahjanta leumpang ka tengah imah. Ari Jalil jeung si Masnan harita teh leumpang di buruan bari ngeluk tungkul. Menang sajongjongan mah teu aya anu ngomongan geus tepi ka jalan. Rek Jalil teh eureun. Nan, ari maneh kumaha atuh? Pan tadi teh ku dewek diandalkeun. Kunaon menjadi kieu atuh? Ari Akang. Pan uing mah geus ngajalankeun tugas kalayan hade Kang. Urusan ieu tangtuna ge milik Akang anu goreng Kang. Nah tadi nama atuh sidik Nyeha teh aya Kang aya. Medau dewek mah amek sia. Amekna ka bibinya. Asa nyeri hate deui. Anu teu menang tepung jeung Nyi Eha. Jeung asa beda kana hate atuh. Buah-buah Nyi Eha teh aya di imah ngan dicarek ku bapakna aduh. Cek Jalil tetela ari pirasatna mah syeukeut. Kang ulah sok goreng sangka Kang. Goreng patut. Lain goreng sangka. Tapi beda karasana kana hate aduh euy. Mitra kaum dangu si Masnan ngahuleng. Ari ngadenge kitu mah manehna oge watireun. Lantaran ku manehna oge karasa omongan Bahjanta teh asa matak nyeri kana hate. Memang ari someahna mah mahi sakitu oge. Kasemah henteu ngalalaworakeun. Tapi eusina mah matak nalangsa. Nan, aing mah teu percaya ka si Abah atuh. Urang balik deui yuk. Balik deui ka mana Kang? Intip dipikir euy. Urang buktikeun nya Nyi Eha teh dititahkan inina. Mun aya di imah hartina Bahjanta ngabohong ka dewek. Mun ngabohong hartina nganyeri jeung ngahina ka dewek atuh. Ulah Kang lah. Ulah. Kira aku teu percaya Kang. Si Masnan reuasih. Hatena ngarasa sieun bisi kumaonam. Sia make ngahalangan atuh. Hayang dicabok ku dewek atuh. Jalil amek lantaran asa disapirakeun ku si Masnan. Kang ya. Nyarekso teh bisi kumaonam Kang. Mangkaning Bahjanta mah galak, gampang marah banyak amarahnya. Gadeng sia. Mun rek bela ka dewek hayu, urang balik deui ka imah Bahjanta. Mitra kaum dangu si Masnan keukeuh mung Jalil keukeuh maksa. Nya akhirna si Masnan teh eleh deet. Kapaksa nurut kana kahayang Jalil. Wanana tingkat tayep ngadeuketan imah Bahjanta. Niatna rek ngintip ti luar. Nah Nyi Eha teh aya di imah. Atawa henteu kaayaan peuting beuki jempling. Sok kadenge ukur sora jangkrik sakapeung. Sok kadenge sora cihcir. Di kajauhan aya sora kohkol jigana mahrona geus kagardu. Nya harita Bahjanta jeung kulawargana ngariung. Nyi Eha oge aya adi Nyi Eha nu tadi ditanya ku si Masnan aya deui. Indungna bapana ngariung di tengah imah. Ya, Abah rek nanya. Ari jeung si Jalil. Wauh atawa henteu? Bahjanta ngamimitian nanya ka anakna.
Ari anu tita tadi geus nyahoeun kana kadatangan Jalil meni jebi. Wawuh mah nya wawuh. Da minang papangih di jalan. Tapi kuring mah teresep. Yai, boro-boro bogoh jelema goreng patut kitu. Emalnya estu togmol ngebrehkeun eusi hatena. Inungna ngan ukur seuri hatena panuju kana omongan Ih. Nah, ada bage moal ngarerengokeun kana Neng Nong. Cager. Harap itu hanya kabujang Neng Nong. Dinten mungaran, dinten ayeuna urang cekapkeun deui ka dieu heula. Dongeng anu judulna Dedemit Curug Sangiang karangan Kileksa. Dongeng garapan Mangbarna urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing tepandang deui. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana paratosana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.